Oke pemirsa, bertemu lagi dengan saya di acara Kongres Ngawangkong teu beres-beres. Ya, Jadi dalam video kali ini, ngebahas apa ini malam hari ini? kita bahas anu rame makan enak teh corona nya. Corona. Kita tuh harus jaga jarak. Pacar kamu bukan pacar saya, istri saya bukan istri kamu, jaga jarak. Itu Jaga maksudnya jarak teh. Kita dari ngopinya. Dari ngopi guys. Kopi garpu. Ngopi segrup kan. Jadi kumaha guys, bung ya teh. cik hari negatifna corona menurut Kang Eja teh kumaha? Kali cek saya mah negatifnya mah kembali deui ka marane, kembali deui ka masyarakat bahwasana urang teh di tengah-tengah virus ieu teh ulah sieun. Ku? Tapi Cieun kunaon? ku virus corona. Sabab virus corona mah nepana kanu jelema baung gitu. Oh iya baong. Jelema baung salah cairna meureun deket-deket jeung batur, nu kadua batuk teu dijaga teu ngutup ieu. Gitu. Kudu kieu Anu disebut baong teh nutara anu batuk tara nutup mulut gitunya. eta Anu diciclah cicing ngadon liar gitu. Ngadon Eta liar. teh baong. baung sejak urang mah soalna saya minang ningali jelema nu kitu hari dibatukan deui kadon amak-amakan gitu kan lieur teh. Nah, baca nama eta gitu. Iya, lain batuk. Deui teh. Lain batuk corona, batuk udun. Batuk urut jeung batuk corona beda, Bro. Nya pokona mah Batuk corona mah corona. Gitu. oh sampai gitu aja. Gitu. Ya, pokona mah gitu. Jadi jelema teh tong baung gitu. Lamun batuk teh tutup kan nya eta. Jadi salah orang dina virus COVID-19 ieu teh itu ketegung Panas. Jadi eta salah sahiji negatifna corona menurut Kang Eja. Tapi menurut saya mah aya positifna oge. positifna ya. Positifna nyata sok tinggali ayeuna usum corona kieu loba nu ngulem ka urang mas ya nu kawin oge loba nu kawin teh nya santeuna kan teu resepsi eta hikmahna dibalik aya virus corona eta teh aya hikmahna oge nya eta naon nu nikah henteu berat biaya resepsi nya eta kahiji Bantu rakyat miskin. eta banyak bantuan untuk orang miskin oge bukan hanya untuk penderita corona pemirsa gitu aya oge jadi urang ulah terus corona teh merugikan teh kernaon sudah abi kan ke corona teh bisa gawe emang rugi teu boga penghasilan itu tapi santana kan aya waktu ke keluarga gitu. Nah, eta nilai si positifna eta teh eta salah sajina mah memang loba nilai-nilai nu hade teh salah sajina deui nya ibadah jadi leket nu asana belang betong salat nya Tuh bisa ayeuna ayeuna abang leuwih belang betong ayeuna bisa tapi langsung budak di imah asa gitu. budak nih Da iya oge kan Kang Raja kudu ngambil gitu di luar suur antiseptik pabalatak disinfektan atau disinfektan protokolnya ya, status iya sudah memenuhi syarat. masker Suhu badan di Kwabi dicek suhu badan Kang Reja 0 derajat. Si horeng teh zombie. sudah teh mah zombie goreng jomblo Itu pemirsa. jadi kurang lanjut deui video anu sempat dipotong biar karena kusabab aya masalah Teknis. jadi kurang lanjut deui ngawangkong deui jadi selain masalah eta naon deui Gung anu jadi masalah nya terusna nunggus nikah lah masalah hidup di tengah virus ieu teh
Nah we Urang nganggur ja euy. Aduh. hari nganggur mah normatif eta mah. Ya. Jadi santeuna kieu aya namina nikah mah santeuna lalaki teh kudu gaduh penghasilan. Ditambah ieu corona. Penghasilan ti mana? Ya. Kumaha minimalnya sehari teh lah 50.000 we mah cukup eta cukup cek abi kitu nya. Cukup teh keluarga leutik mah. Nanya cenah naon? Nampi abi mah. Abi lulusan SD dulu dah. SD, SMP, SMA. SMA oke heeh. Jadi hari urang teh kudu berikhtiar gitu nya di tengah virus COVID-19 teh. Jeung juga pemerintah kudu paham bahwa loba jelema anu masih keneh ngabutuhkeun tengah virus ieu teh. Jadi pemerintah ulah menutup mata deui jeung ulah menutup ruang gerak anu gawena leutik misalkan project gitu. Jadi orang teh kudu di tengah virus ieu teh malah kudu muka lebar kalau kerja gitu. Tapi sesuai jeung dalam kurung sehabis PSBB ini ya kan sekarang udah mau mulai berakhirnya PSBB teh. Lowongan kerja sok atuh brudulkeun ulah dibikeun we ka orang luar negeri lah namanya orang luar negeri di luar datang ka dieu garawe ai orang dieu ka mana gawena ka luar negeri hese make duit wah jadi namun saya jadi jelema leutik tapi dah saya ini jelema leutik gitu nya leutik tapi orang can kawin ge mikir hayang gawe teh jadi hayang kawin ini nama gawe teh dah hese tapi nikah mah tinggal nikah gitu paling 10 jutaan mah kan cukup di tengah virus ieu teh tah ayeuna oge aya bewara sok meungpeung suasana pandemi keneh saha nu bade nikah atanapi kawin sok di ayeuna kaburu PSBB mulai berakhir pokona mah memanfaatkeun kesempitan di dalam kesempatan urang teh komentaran ieu teh pengalaman saya bro itu gung intina mah kongres ngawangkong ke beres-beres naon dibahas nu we penting henteu nu teu pentingnya emang teu penting pokona mah urang ngamaturan rame hararanjeun we dina poe sehingga teh ayeuna teh pokona mah sangkan hararanjeun teh kahibur ku nu gelo ieu kitu nya. Nah, ku kitu ku kieu mudah-mudahan video ieu tiasa ngahibur, syukur teu ngahibur teu naon. Kan ulah masihan tanda cukup we lamun misalkan Anda tidak terhibur, skip saja videonya ya. Lamun sakirana teu ngahibur, stop lah video ieu. Lamun sakirana ngahibur, punten sok like jeung share subscribe sakan tenan share video ieu ka sasarengan keluarga saudara babaturan bapak teh bapak we betul sadayana. Oke. Kukitu kukieuna pemirsa abi udah punten bilih aya pihak anu kasindir abi teu aya maksud nyindir nya. Da ieu mah hanya hiburan semata. Semata. Anu pihak nu bersangkutan anu memang ngarasindir kapunten gitu nya. Oke. Sekian dari video ini, sampai jumpa di next video. Oke, kukitu kukiana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.